Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun petepang dieu sareng singkuring Abdul Ghani ti kelas IPS 4. Ayeuna abdi bade ngadurikeun watak tentang baju tiba endah. Bara minggu ke tukang darah balai endah. Kemudian Bandung. Kenaan rupi musibah salah sahijina mudahan cai wahanangan Citarum menempuh rumasar kana data anu aya leuwih 1000 imah ratu bangunan sakuajeung pamarentahan tak cum kacai wahangan Citarum sebab modalna cai wahangan teh sebab gedena cai hujan jeung lobana ulut entah nu wahalangan kokorocoan anu ngabulakeun cai jadi nyembeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa geus barang tempat sebab dumasar kana hiji laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngahayakeun kareka ngumpulkeun warga keur sambangkeun ka warga anu keunaan musibah eta sakitu we warta anu tiasa singkuring diwujudkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.